Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ieu pangajian anu diluluguan ku para pamuda maksadna mieling diturunkeunana Al-Qur'an anu lazim disebut nuzulul Qur'an. Maksudna rek ngaweuteurkeun deui kayakinan urang kana Qur'an. Maksudna deui rek sosonoan deui urang jeung Qur'an ngarahirup teu kalangsu di alam dunya supaya papanggih jeung kabungahan di dunya jeung di akhirat. Maksud nu katilu rek diguar sabeuneureun sasiereun eusining Al-Qur'an malak mandar urang uninga kana agungna Qur'an sugan di mana geus apal agungna Qur'an urang moal ngamomorekeun kana Qur'an. Da loba jelema nu teu hayang ngajenan kana Qur'an teh lantaran teu uninga kana agungna Qur'an. Ngan eta kaagungan teh moal katemong lamun urang teu lalajo kana perkara nu teu agung. Moal katingali alusna baju wol lamun urang can ngarampa siga kumaha kasarna balacu. Moal karaos nikmatna beas Cianjur mun urang can ngajaran nuang beas Subang. Moal tumarima jelema nu ngadahar sangu poe kulantaran teu ngeunah moal karasa ngeunahna lamun urang can ngadahar sangu gaplek. Moal tumarima kana sangu gaplek mun can ngadahar lapar di alam dunya, mun can ngajaran lapar di alam dunya. Moal nyaho kana agungna Qur'an lamun teu nyaho kana perkara nu teu agung salianti Qur'an. Moal uninga kana bageurna pangeran mun teu uninga kana jahatna setan. Moal ngahargaan lalaki ka pamajikan nu parawan teh mun can ngajaran sare jeung randa. Kusabab kitu widian simkuring rek mawa para hadirin sadayana urang lalajo kana alam memeh Quran diturunkeun. Da gampil ari masalah turunna Quran mah. Bulan puasa teh turunna teh. Mangga urang lalajo kana situasi alam dunya samemeh Quran turun ke alam dunya. Alam dunya kagungan pangeran dina waktu Quran memeh diturunkeun harita alam dunya teh keur disileungleuman ku dua jago. Kitu bahasa Sundana mah. Lamun make bahasa anu rada luhur mah keur tuangeun budak ngora. Dunia pada saat Quran menjelang diturunkan tengah digagahi oleh dua raksasa besar di sebelah barat dan di sebelah timur. Dan watir kunini mun dikitu-kitu urang sunakeun we. Sakali deui alam dunya harita teh keur disileungleuman ku dua jago.
jago kulon jeung jago wetan. Jago kulon kokojona urang Eropa, titik pusatna di Bizantium. Keun we nini tong nanyakeun naon tuam-tiumna. Da hese ari kudu dibubur teuing mah omongan teh. Titik pusatna di Bizantium. Nu jadi motivatorna agama nu ngarojongna agama Nasrani. Da geus kitu jadi sunatullah tiap-tiap kurun, tiap-tiap generasi di mana aya hajat ngawangun teh mesti aya agama nu ngarojongna. Model di Indonesia keur ngawangun ayeuna dirojong ku agama nu halal di Indonesia. Nu dihalalkeun ku undang-undang 3 agama gede. Kitu deui baheula. Wangsul deui. Titik pusatna di Bizantium. Agama nu ngarojongna agama Nasrani. Alam dunya belah wetan disileungleuman harita teh ku jago wetan. Titik pusatna di Persia, Iran ayeuna. Agama nu ngarojongna agama Majusi, nu nyembah kana seuneu teh. Nu kamari ieu mah duplikatna seueur di Kuningan. Ngan alhamdulillah ayeuna mah ku pamarentah geus dilarang. 2 jago nu bersih tegang urat leher maksudna mah hade pisan urang kulon jeung urang wetan hayang ngawangun alam dunya supaya jelema sejahtera. Tapi kasejahteraan teh teu daekeun bijil, malah nu temong mah papaseaan. Pasea urang kulon jeung urang wetan. Dogdag parebut bener melaan untung keur sararea. Ladang pasea teh atuh. Boro-boro pasea jago jeung jago, pasea salaki jeung pamajikan ge di imah tangga piring mah geus kudu peupeus. Ieu jago nagara jeung jago nagara parasea. Atuh ladang tina papaseaan balukarna alam dunya kagungan Allah teh jadi ruksak. Nu caang teh jadi poek mongkleng buta rajin, ruksak ditingali tina sagala segi. Ditingali tina segi keimanan tauhid. Jelema nu iman ka Allah nu ngan hiji-hijina teh jadi paburantak tungtungna musyrik meh sararea. Ditingali tina tingkah laku tina akhlak uninga urang Ciparai oge. Siga kumaha akhlak dina waktu harita pan dikokojoan ku urang Arab. Indung teh tepi ka dijual beulikeun. Anak awewe tepi ka dipencit. Ditingali tina segi ekonomi nu beunghar makin beunghar, nu miskin tambah sangsara. Ladang tina papaseaan. Kitu dina alam baheula. Tadina saat nu poek seperti kitu ku Allah dibejaan ka Kangjeng Nabi dina sabadana. Zaharul fasad fil barri wal bahr. Timbul karuksakan di darat jeung di lautan hasil olah peta manusia bima kasabat aidin nas. Kunu palinter mah dina alam harita teh disebutna abad kegelapan. Dina saat eta pisan gejrut turun Al-Quran, pangeran nohonan kana jangjina yen Rabbul Alamin bakal nurunkeun lampu pikeun nyaangan alam dunya nu poek mongkleng teh nu diruksak ku leungeun jelema. Pan pangeran mah di mana janji teh tarajalir. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gubrag we Quran turun dina bulan puasa tanggal 17 Ramadan. Bulan Ramadan disebut dina surat Al-Baqarah tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tinggalian surat Al-Baqarah. Anapun ngeunaan tanggal turunna Qur'an, da Kangjeng Nabi teu uningan da lain tukang nulis. Tanggal sabaraha Qur'an turun ceuk sahabat, Nabi calik teu ngawaler, gejrut turun deui jawaban ti pangeran dina surat Al-Anfal. Ayat 41 tinggalian. Yen Quran teh diturunkeunana yaumal taqal jam'an.
tepat dina saatna amprokna pasukan anu rongkah perang Badag nyaeta dina tanggal 17 bulan Ramadan. Sakitu-kituna dan nuzulul Quran mah teu leuwih ti kitu 2 menit ge anggeus. Nya atuh Pak Ghazali aringan sakitu-kituna mah mi eling nuzulul Quran ngarah naon dipulang antingkeun unggal taun. Ngahaja maksudna nu tadi teh rek ngaweuteurkeun kayakinan jelema ka Allah jeung kana wahyuna. Nu kadua rek nyaangan alam dunya nu keur dieusian ku jelema bisi poek mongkleng jelema bisi titatara jong hirupna. Sugan we ngalangkungan ureyan para mubalik. Nu kalangsu jadi teu kalangsu, nu bengkok sugan jadi lempeng, nu poek sugan jadi caang, nu susah sugan jadi bunga. Hadirin kaum muslimin anu disebat ku simkuring tadi teh lalakon baheula 1400 tahun kirang langkung. Lalakon baheula ceuk santri mah zaman madi, zaman nu geus kaliwat. Dek nanaonan urang nyaritakeun zaman nu geus kaliwat lamun lain dek dipake nimbang dina zaman nu ayeuna keur kaalaman. Model budak santri dek nanaonan nyobat jeung fiil madi. Lamun lain dek sosonoan jeung fiil mudhari. Hantem we paala tepi ka kiamah. Hartina paala-paalaan ari lain dek yap ulu. Kitu ceuk santri mah. Teu aya hartosna nyaritakeun lalakon baheula. Lamun lain dek dipake nimbang pikeun kahirupan ayeuna. Tah lalakon baheula nama kitu atuh timbul we pertarosan. Lamun alam dunya baheula disileung leuman ku 2 jago dina memeh turunna Al-Qur'an,